Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ke-20. Ieu yasana Bapak Kasukarna. Sata acan dipedar ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Telila indungnya epon di imah ngamparkeun kasur di tilaman samak sulam kabeh anggelna ditumpuk kawas keur nyanda nyi epon. Telila bijela kaluar paraji memangku orok menang ngabulan ku sinjang rupana teh geulis pisan meureun nurun ka ibuna anu sakitu geulisna. Geus kitu lar bijil deui nyi epon mani meuyegeung kawas anu ripuh keneh sarta nyanda dina kasur ku sarerea diriung. Sanggeus reureuh sajongjongan beres roes ngurus orok atuh pok paraji ngomong kata tamu nu di dinya. Tah syukur aran di kabeh haladirnya. Ayeuna nyi epon geus babar kalawan kasalametan. Tapi pamentaan ini supaya kabeh engke bagilir nungguan anu tas babar. Boh lalaki boh awewe ulah teu aya sasaha ngahormat nu nembe sumping. Cuk nini encir bari ngareret ka sarerea. Mangga nini, mangga, jawab sarerea bari unggek-unggekan. Keh lancir, kuring moal bisa nadunan kana paminta maneh. Tapi sulur bae ieu ka anak kami jang kamin. Cuk Abah Jamil bari nunjuk ka anakna. Nuhun sakitu oge Jamil, nuhun. Keun anak sampean sina di dieu nya. Jawab nini encir bari elengeh seuri ari Abah Jamil terus amitan nganjang kamin anu teu ngilu balik teh. Ganti poe datang peting di imahna pada suki abrag-abragan haneuteun. Rame ku loba jelema anu ngalongo ka dinya. Atuh teu matak heran anu ngajuru teh jag-jag lantaran ngarasa bungah loba anu ngaralongok. Jeung loba anu ngemitan boh ti berang boh ti peting ti berang di tarungguan ti peting di karemitan. Seperti harita oge kira-kira tengah poe nyi epon tas diurutan keur nyanda dina kasurna nyanggigirkeun orok teh sarta tarangna nyi epon dicakra ku apu bodas atuh eukeur mah rupana ti tadina oge geulis komo deui ayeuna mah siga beuki geulis bae. Jang kamin bari sila teh gawenangan neuteup bae kawas anu kabitaeun sarta ngomong jero hate di paparah di wawaas. Kieu omongan jang kamin dina sajero hatena. Abong-abong anu geulis anyar kawin tetep geulis. Geus kawin geulis keneh. Keur buroyeung matak geugeut. Mutik trikna matak narik. Ari ayeuna ngajuru bener-bener matak wuyung. Nyanda dina kasur empuk. Tarangna teh diapuan. Matak nari kana ati, matak hayang ngadeuketan. Ceuk rarasaan aing mah nyi epon teh beuki geulis leuwih-leuwih ti sasari. Ayeuna mah cahayaan mani katara nyak celakan, lain pias, lain sepa, lain kakurangan getih, tapi pias lir diwedak, matak teu ngareunah rasa, matak gering kana pikir lantaran aing kabita. Apu dina tarang mencrang, matak hayang ngaragapan, hayang nyaho karasana,
Boa-boa ngagulusur tina bakat ningku lemes. Epon akang kabandang hate teh asa kahudang katari kurupi nyai anu sakitu gelisna. Matak wegah lamun mulang, matak gering mun patebih. Cek gerantas hate Jang Kamin bari netep ka Nyi Epon siga nu embung ngicep anu dariuk di dinya. Kabeh ge teu katingali sabab panonna Jang Kamin netep bae ka Nyi Epon. Nya kitu Nyi Epon oge harita mah terus rasa sabab manehna ge ngarti yen ningalina Jang Kamin ka manehna asa beda. Lain netep ukur netep tapi netep tanda geget bogoh kanu ngajuru kalawan boga salaki. Atuh Nyi Epon kapaksa ngeluk tungkul henteu ningali. Waktu kerja rongjon kitu henteu kanyahoan jolna pecenghul teh Sirod datang atuh sarerea ruas komo deui Nyi Epon mah harita meni ngagoak tina bakat ningku atoh sarta ngageroan tarik. Kang Sirod, ceuk Nyi Epon bari teu karasa barebay cipanonna ngalembereh nyurucud mapai pipina. Nyai, tos babar Nyai teh, ceuk Jang Sirod bari gancang deku nyamperkeun pamajikanana anu harita keur ceurik tina bakat ningku atoh. Parantos Kang Sirod. Aduh Kang Sirod, sugan teh moal sumping Kang. Nuhun Nyai, awewe lalaki budak teh. Istri Kang, jawab Nyi Epon mani lawon. Istri, nuhun. Cuk Sirod bari reupeurem sarta breh kumanehna kacipta aya ajengan saleh nembongan bari imut sarta nyebutkeun deui kieu. Atilah Sirod ngaranna budak teh. Kang Sirod. Oh, Kang Sirod. Abdi teh emut bae, Kang. Sami bae akang oge Nyai kitu. Jawab Sirod bari ngusapan orok sarta terus ngusapan tarang Nyi Epon pelebah apuna pisan. Ningali Sirod kitu teh kabeh oge galumbira ngan anu henteu gumbira Jang Kamin bae sorangan gejelig manehna mah balik. Tina bakat ningku ambek jeung panas ningali Sirod ngusapan tarang bojona barang datang ka imahna gero deui ngagorowok. Abah, ceuk Kamin bari geblus ka imahna. Aya naon Ujang? Sirod datang jeung usapan tarang Nyi Epon. Aduh, alah, aduh. Ceuk Jang Kamin bari jebrod nonjokan gondok Bah Jamil. Aduh, nanaonan maneh teh Kamin? Nanaonan? Abah Jamil bari nyagapan beheungna kawas nu keheul. Lewa atuh. Nah kuring keur ngeunah-ngeunah netep Nyi Epon, si Sirod di sina datang. Kunaon Abah? Jawab Kamin ti kakarakat. Na dititah ku aing datang nate. Dasar budak bedagong. Kakolot teh nguhak sia, teu beunang dipikanya ah. Si Tihul jeung si Kewen duanana ting harulang ningalikeun nu pasea kawas tata barudak, silih sengor silih segag, tungtungna pating hariwel. Da puguh anak jeung bapa pasea taya gunana moal aya kauntungan nu puguh matak cilaka. Atuh Bah Jamil ngarahuh bari ngomong jero hate. Si Sirod datang. Tetehlah si Sirod teh lain jalma bantrak-bantrakeun kaya kieu mah. Gerentos hatena Abah Jamil bari terus ngaleos ka kamarna embung ningali rupa anak anu harita keur leweh cipanonna mani rembay. Atuh sararea oge harita terus kaluar neringgalkeun Ujang Kamin anu keur cerik ninghak lantaran teu aya batur. Cerikna teh meni nyegruk teu kuat nahan nalangsa. Hiji peuting caang bulan di imahna Padasuki harita teh rame pisan sababnya waktu harita puput puseurna orok teh. Atuh teu matak heran lamun harita syukuran tetanggana di arondang sarta dina waktuna teh anak Sirod ngaranan anu nelahna Atilah. Sanggeus budak ngaranan sarta tatamu baralik kantun anu boga imah ngariung di tengah imah ngobrolkeun anu kalakon. Boh lalampahan Jang Sirod sareng lalampahan Epon didinya silih terangkeun sarta pada ngalanyepan anu pang narik-narikna nyaeta lalakon Sirod waktu menta ngaran tea. Jang Sirod, lamun kitu mah jangan teh weruh sadurung winarahnya. Sabab sanajan Sirod aya nu ngabejaan kudu menta ngaran keur orok lalaki oge. Ajangan mah kalah mere keur awewe. Jadi teteh lah atuh Jang Sirod. Ajangan teh leuwih surti tibatan nu ngaharewos. Leres Abah, nu mawi ayeuna mah abdi beki yakin bae
yen manusia teh makhluk nu mulia di dieu tos buktos karaos ku diri abdi pribadi sakecap-kecapna kersa ajengan teh bener, malah abdi nyaksian anu ayeuna mah kecapna anu ngaharewas ka abdi teh lepat buktosna nyuhunkeun ngaran keur lalaki tapi buktosna pun anak teh bet awewe jantan kecap ajengan atuh anu benerna jawab Sirod bari ngahulang. Nah make bisa kitu nya Sirod bawa ujang bae salah denge henteu abah abdi henteu lepat ngupingkeun margi sanaos dugi ka ayeuna oge masih nong toreng kana ceuli teh. Nah atuh anu teu kadeuleu ku urang kecapna make salah saha kira-kirana manehna teh jang Sirod? Teu kersa ngawartoskeun ajengan oge abah mung aya amanatna teh anu pengkarna bae nyaeta lamun anak abdi lalaki jadi tetela anu bener teh anu ngaharewasan ka abdi janten pingareunana oge menta deui bae ka anjeunna ku jalan nyambat ngaran abdi 3 kali tapi lamun pun anak kaperangan awewe nya jenenganana teh atilah bae sarta abdi teu kengeng nyambat deui cara biasa ku nyebat ngaran abdi 3 kali tah ayeuna anu buktos teh geuning bet kecapna ajengan geuning bet kecapna ajengannya abah atuh abdi teh tos moal galideur deui saha cenah nu nyampurkeun lamun ujang nyambat ngaran 3 kali teh tanya pada Suki bet resepeun ngadenge dongengna Sirod teh ku abdi oge kantos ditaroskeun abah ka kersa ajengan teh namung saur anjeunna moal percanten cenah sanajan dibejakeun oge lantaran nyaritakeun nu kitu mah moal aya nu percayaeun malah kalah nyebutkeun gelo lantaran lamun urang ngobrol jeung nu kitu siga ngomong sorangan bae da ituna teu kadeuleu lain nu gelo anu kitu teh tah tibatan sareng anjeunna disangka nu gelo mah mending oge buktikeun ku sorangan sabab anu ngalamanana oge sorangan mama mah ngan sakadar rek nuduhkeun jalana bae kitu oge lamun abdina kuat cenah abah sabab lamun teu kuat mah moal laksana jawab Sirod bari ngaharuk kudu kuat kumaha jang Sirod kuat puasana ih sanes kitu wungkul abah kuat hatena anu penting mah abah kuat sabarna soleh hatena wah pendekna mah kudu ngalakukeun anu diparentahkeun ku Allah sareng kudu mahing anu dilarang ku Allah pendek nama kudu nyumponan rukun iman panginten di antawisna teh jadi kumaha atuh maksud jang Sirod teh maksud abdi kieu abah abdi masih penasaran lamun eta makhluk acan katinggal ku diri abdi pribadi tah kumargi kitu sanes waktos abdi bade miyos deui ti dieu bade ngajucungkeun nyiar ilmu panemu tapi engke bae abah jawab Sirod bari ngareret ka pamajikanana. Jadi Kang Sirod teh bade miyos deui Kang Nyi Epon anu tita tadi ngabandungan ceritaan salakina nanya moal ayeuna Nyai engke bae ari urang geus padarine sanggeus behak piomongeun sadarea pada ngaso sarare di tengah imah beuki lila beuki peuting kabeh pada sare tibra geus peuting brahay deui beurang sanggeus beurang peuting deui kitu anu kaalamanku sakumna manusia teh sanggeus 40 poe Nyi Epon sarena pindah teu sare tengah imah sabada hajat syukuran manehna pindah ka kamar ari nu tas syukuran kabeh baralik ka imah malah Abah Jamil oge anu tadi tas diondang nungkulan anu syukuran bari harita kakara datang geus asup ka imahna di imahna nyampak kamin keur ngajolor tengah imah kawas nu sare nangkuban atuh sarerea ruas komo deui Abah Jamil harita keneh ge muru sok sieun kumaha onam sabab waktu keur syukuran kamin sorangan teu ngilu ngomongna mah rada gering ari harita ngajolor nu matak bapana ruas kamin kunaon maneh teh aduh alah iya si kamin humarurung si ganu gering kunaon ujang kunaon iya angan seul aduh Abah seul jawab jang kamin barinya kelan angenna oh seul angan kulebu panas bae taplokannya teu seul angan Abah tapi nyeri kunaon ujang nyeri kunaon
Abah Jamil beki heranan sarta hariwang. Nyeri 40 poe Abah, jawab Jang Kamin Cipanona rembay. Nyeri 40 poe kumaha? Mohon abdi nu nungguan 40 poe nanya epon Abah, tapi si Sirod ayeuna nu ngadekemna. Aduh, seulangan Abah, seulangan. Kabita sia teh dasar anak aing mah. Abah Jamil kawas keheuleun pisan ka anakna teh kolot-kolot kawas bebenjit sarta bus ka anggona. Ari Jang Kamin mah jongjon bae nang kuban bari nyawang ka Nyi Epon diwawaas ku manehna. Boaker di kumaha ku Sirod teh. Ari harita Nyi Epon jeung Sirod keur di kamarna kuduna mah sosonoan, kahiji teu panggih heubeul, kadua entas ngajero. Tapi eta ciptaan teh harita mah can laksana sabab budak cerik bae ngoar henteu daek repeh. Atuh Nyi Epon bingungeun sabab diupah APG eta budak ngeara bae. Kang Sirod, kumaha Kang budak teh ngeara bae? Nyi Epon nanya bari rembay Cipanona, malah indung bapana oge nyamperkeun ngadenge orok ngeara bae teh. Keun urang timang atuh Nyai, aya ngeun ditimang ku akang meureun. Jawab Sirod bari jung mangku budak haleuang manehna ngahariring sorana halimpu pisan. Kieu kekecepanana teh ku sarerea didarengekeun. Neleng nengkung gara gede gara jangkung gara sakola di Bandung nyar ilmu masing jucung. Neleng nengkung 8 bulan dikandung ninggang ka bulan alaeun indung henteu genah nangtung. Keur waktu indung ngakandung rupa-rupa nu karasa mun keur diuk mun keur nangtung dahar leueut teu mirasa. Dina waktu ngalahirkeun nyerina kabina-bina susah eukeur ngabandingkeun tapi teu majara kumaha. Neleng nengkung geus lahir dipunjung-punjung ku bapa ditimbang-timbang beurang peuting di papangku. Keur leutik di jaring-jaring geus gede di nengnek sangkan jadi jalma hade luhung budi soleh hate. Indung bapa ngabelaan teu ngingetkeun kaayaan asal anak aya harkat taya barang kinasihan. Kanyaahna indung bapa henteu aya papadana teu ngarepkeun panarima nembongkeun budi utama. Tah kitu Nyai anaking pomanyai kudu eling emut ka Purwadaksina Nyai teh asal ti mana. Nyai teh asal teu aya gumelar di alam dunya keur sanu maha kawasa sababna ti indung bapa. Geus baleg kudu babakti ka Gusti Nu Maha Suci serta kudu kumaula ka indung sareng ka bapa. Neleng nengkung geura gede geura jangkung geus gede ka Masjid Agung muga masing rempug jukung. Sora anu nimang budak kadengena teh halimpu matak nyecep kana kalbu, malah Nyi Epon mah ngeluuk sarta orok oge sare. Atuh gancang ku Sirod teh eta orok dikedengkeun sarta manehna ngareret ka mitohana nu nangtung ngajengjen di lawang kamar. Kawas nu kasibat bae asa ngadengekeun kidung matak teu bisa ngalengkah tina bakat ngingku geunah ngadengekeun anu nimang. Barang dileret ku Sirod ka karaba pada suki manehna teh lurat leret terus indit ka kamarna dituturkeun ku bojona. Atuh Jang Sirod atoheun gancang bae panto kamar harita teh ditutupkeun manehna mah balik deui terus ngedeng deket orok kawas anu bungah pisan. Kang Sirod meniti berakitu nya Nyi Atilah teh. Nya Nyai ngartieun meureun kana eusi hate urang. Jawab Sirod bari reupeurem. Tapi lain sare peureum soteh pepeureman kawas nunggu waktu aya rasa nu sarua. Peuting kasilir ku beurang ganti poe datang minggu, ganti minggu datang bulan, beak bulan datang tahun. Nyi Atilah geus ngilitik harita geus bisa lempang ku Sirod dipikanya sirikna teh saban poe ku manehna di papangku. Di mandian dihuapan tina bakat ngingkunya keur leutiknya ku leutikna geus lempang hariwang labuh. Tapi bubuhan jelema tetela kena kurobah seperti Sirod bae harita ras bae ingat ka guruna nu di pasir. Yen ilmu teh masih loba anu perlu dikotektak atuh dina hiji peuting sanggeus budak sare tibra. Sirod teh pok jumarita. Duh Nyi Epon, ayeuna teh akang bade cumarita mugi ku Nyai hartoskeun. Lain akang ngabejaan ngahaja di dadak bae.
Tapi geus kersaning Gusti akang teh ngerasa ruas make ingat kaajengan kulantaran eta pisan bio dina jero hate akang teh geus mutuskeun enjing sabadana asar akang rek nios ka Garut seja nepungan ka guru bade nios enjing naha atos teu sono ka abdi teh Kang Sirod jawab Nyi Epon bari ngorejat leres enjing Nyai sareng sanes teu sono keun urang tamplokeun bae ka sono teh wengi ieu tiasa lamun undurkeun bae saminggu mah Kang Sirod jawab Nyi Epon cipanona katingali mani ngenclong teu tiasa Nyai lantaran geus janten kecap akang yen enjing bada asar akang teh bade ka Garut. Kang Sirod hanjakal teu tiasa diundurkeun nya Kang atuh wengi ieu mah moal tiasa sosonoan margi abdi teh nuju udur Kang. Nuju udur kasawat naon Nyai? Tanya Sirod mani ngarenjag. Udur sasih Kang, jawab Nyi Epon bari teu kawawa lembereh cipanona ngalembereh. Oh Nyi Epon sawios Nyai keun dina wengi ieu sareng enjing teh ngan saukur sosonan ku nyarios pangintennya. Nyi Epon harita unggek ari nembalan mah henteu meureun ngarasa hanjakal malah mah tepi ka isuk manehna teu bisa sare gawena guling gasahan bakal pisah jeung salaki. Atuh dina waktuna teh sabadana salat asar Jang Sirod geus amitan ka Ibu Rama Nyi Epon sarta anakna di pangku. Geus di pangku diciuman harita teh dilesotkeun terus anakna ngaleos. Ari manehna mah gabrug silih rangkul jeung bojona sanggeus wareg silih rangkul kakara Sirod ngaleos. Barang Sirod geus jauh Nyi Epon teu luak liuk nempuan nu jadi anak anu tadi anakna teh lumpatna siga kapipir atuh terus diteangan digerowan gura-gero tapi nya atilah eueuh kawas dirabu ku kelong atuh hing Nyi Epon cerik tina bakating kurewas atuh guyur salalembur yen anak Nyi Epon eueuh harita ngadadak leungit kabeh diap nareangan Nyi Epon ngawiwiw cerik gura-gero lulumpatan neangan ka kebon-kebon nu kaina jaranggotan sarta bari gura-gero mata kuatir nu ngupingkeun indung ka anak neangan jurat jerit mata kuatir. Atilah Nyi Epon bari lelumpatan di handapeun tangkal muncang anu kacida gedena katambah beuki lila teh kaayaan beuki sore atuh mata kreuwas pisan sabab anu diteangan teu kadenge nembalan padahal atilah aya tadi dirawu ku kelong ditunda nadahan kai. Pohe geus nyedak kaburit harita harieum banget pada suki mani ribut ngerahkeun kabeh tetangga sina neangan atilah lantaran geus reup-reupan masih can kapanggih keneh atuh moal salah deui lamun harita ti hot-hat burber pada nareangan kasaban-saban nu poek jeung kanu saruni-suni kabehanana disaksrak di alaprak sakitu abrul-abrulan anu nareangan rabeng tapi teu kapanggih bae atuh pada suki bingung heraneun ku eta budak nah bet make ngaradak teu pupukuh jol-jol leungit kawas disumputkeun jurig atuh leung bae bapada suki harita teh mikir heula neangan akal nu lantip. Ras manehna teh ingeteun hayang nyaho rek ngebebejakan ini paraji teh sabab Bah Jamil mah aya harita milu paciweuh neangan kanu harieum hayang nyaho disalaksrak tapi tepi ka haritanya atilah teu kapanggih sanajan ku Abah Jamil nu matak manehna inget hayang neang ka paraji sugan bae nini encir sanggupeun manggihan budak atuh leos pada suki harita neang mak encir. Mak encir tanya pada suki sanggeus tepi ngomong pada suki sanggeus tepi ka imahna nini encir. Saha di luar gogorowokan nyalukan kami? Kuring Dasuki mancir. Aya naon ke Dasuki? Saha nu karasa beteung? Ingatan kami mah eueuh nu buncireung beteung di lembur ieu mah. Jawab mak encir tapi tetep bae pantona mah can dibuka duka teuing keur naon paraji teh manihara rese mukakeun panto. Buru atuh mancir nah sahara rese teuing kaluar teh ieu kuring aya perlu pada suki ngagorowok deui bakat ku ambak. Arek ngajuru jawab mak encir bari ngosom. Lain rek ngajuru encir aya perlu piraku aya lalaki ngajuru. Bapada suki ambekeun pisan.
kutan aya perlu Kidasuki teh aya kepentingan naon atuh jawab Encir bari mukakeun pantona ari geus di luar kakara manehna nyarita deui puguh keur nyepah dia teh meni asa kaganggu aya naon Kidasuki eta mah budaknya Epon atilah teh teu pupuguh ngaleungit mangka geus sareupna ye kumaha lamun teu kapanggih mak leungit ku tante aya nu nyumputkeun meureun Kidasuki ari Bah Jamil eueuh dayana cenah keur neangan manehna oge tapi duka kumaha dawuh bae geuning cing mak tulungan atuh kumaha ieu teh kaburu poek geura mak naam kaditu Kidasuki jawab Nini Encir bari mendetkeun panto imah terus turun ti imah sarta lempang muru imahna Padasuki ari Padasuki nuturkeun bae ti Panderi kasampak teh diburuan ting laliwud loba jalma anu tas neangan budak malah mah Abah Jamil ge harita keur ngabedega kawas nu ambek pisan lantaran manehna kandas henteu manggihan atilah anu leungit teu pupugoh ari Nyi Epon mah nginghak ngadingdiut cerik bae ku indungna dicekelan kumaha incu kuring teh geus kapanggih Bapak Dasuki nanya sanggeus tepi kaburuan imahna anu pinuh ku jelema meningaliwud numawi Bapak teu acan kapendak bae jawab nu ditanya mani reang kumaha Abah urang teh kapendak deui pun incu teh atawa moal tanya Padasuki bari netep ka Abah Jamil nya eta Kidasuki keur bingung puguh Abah teh duka teuing aya di mana tah budak teh jawab Bah Jamil mani ngahulang ditanya kitu teh sarta ret ngareret ka Mak Encir nu harita culang cileung siga careuh arek kabur nah bat diteangan di dieu atuh Jamil budak teh ari budak leungit mah aya nu mawa meureun omong Nini Encir bari netep ka Abah Jamil anu keur melong ka manehna ayeuna mah keur reureuh Encir lain keur neangan budak nah di mana kira-kirana cek pikiran maneh budak teh har pikiran kami mah keur kami Jamil tapi pikiran anjeun keur anjeun cing nyaho anjeun budak teh aya di mana mun nyaho oge geus kapanggih meureun moal ting laliwud cara ayeuna jawab Abah Jamil bari melotot nya ari kitu mah panungtun anu poekeun anjeun teh Jamil cing Kidasuki menta cai kana kendi jeung cangkirna hayo buru-buru bisi kaburu poek manten omong Nini Encir marentahkeun atuh gancang harita keneh oge disadiakeun sarta terus dibikeun ka Nini Paraji eta kendi ku Encir harita teh didoaan sanggeus cacap ngadoana terus eta cai atah dikucurkeun kana cangkir sanggeus cangkirna pinuh teh wur diawurkeun ka kaler terus ngawurkeun ka kulon nya kitu ka kidul wetan ge ari beres miceun cai gero Nini Encir ngomong hayo saksrat deui teangan dina tatangkalan ku ari laing hayo buru-buru bisi kaburu poek Nini Encir bari gura gero ngomongna teh teu beda ti anu ngambek buriak anu ngariung kabeh pada arindit neangan kanu saruni bur-bur teu aya kakeung sabab bareng loba batur sarta Encir marentah supaya neanganana tingalian dina dahan sabab biasana kitu ceuk kolot-kolot baheula lamun aya budak leungit sarta leungitna ngadadak tempo dina tangkal kai sora gaang mani reang nandakeun geus tereh poek sarerea bararingung sabab atilah can panggih atuh kabeh ting hariwulo watireun ningali Neng Epon jeroning neanganana bari henteu oleh nginghak karasana mata keung eukeur mah harita burit katambah eukeur kitu teh gero aya nu ngagero Jamil Jamil cing ka dieu ilaeng teh Jamil ceuk Nini Encir bari tanggah ka luhur muncang gebeug sarerea reuwas ngadenge sora Mak Encir ngageruan ka Abah Jamil atuh gancang Abah Jamil harita keneh nyamperkeun bari nanya ka Paraji pang manehna ngageruan aya naon Encir tuh naon itu dina dahan muncang Jamil kadeuleu ku anjeun Bah Jamil gancang ngareret tanggah kana dahan muncang ari breh tete lapisan aya budak keur diuk panonna lingas buringas cacakan harita burit tapi sidi katingali panon budak teh jaringas kawas nu sieuneun pisan nya Encir budakna si Rod tuh ayo atuh taekan Encir
naon Jamil tekan dedengan teh na pantas gitu kami naik. Hayang ngeunah sorangan bae maneh mah Jamil, lain awewe nu kudu naik mah tapi lalaki. Hayo ka ditu cokot budak teh Jamil. Wah, nah mah kitu bisa naik sagala eleku monyet. Geuning monyet mah bisa kakalacatan bari mawa anakna. Monyet eta mah atuh Jamil, ari kami mah manusia dulu lain monyet. Hayo kadinya tekan teu bisa. Yes, lain teu bisa, tapi boga murid kami mah encir. Keun nyokot nu kitu-kitu bae mah, serenkeun bae ka murid kami si Tihul. Jawab Abah Jamil bari ngareret ka si Tihul, pok neruskeun omonganana. Tihul, Tihul. Ulan, aya naon bah? Jawab si Tihul bari tanggah ka luhur muncang. Tuh kadeuleu anakna nyepon aya di luhur. Abah Jamil bari ngareret ka si Tihul nu keur tanggah ka luhur. Kantorna Abah katinggal mah, malah teteh lapisan abi oge teunget anakna si Rod geuning. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.